nepi duiteun. Bosen pelak-pelak we goceng mah. PT Alim Rugi Indonesia PT Alim muka Rugi lowongan. Indonesia. Sakali deui PT Alim Rugi Indonesia muka lowongan. Kasadaya warga Legok Nini anu butuh penghasilan hoyong ningkat derajat dina ekonomi Ningkat derajat. mangga malamar wae langsung ka PT Alim Rugi Indonesia. Gaji sabulana nyaeta 20 juta. Wow. Anjay. Syarat-syaratna nyaeta Beunghar urang euy Ji, sengalikeun kudu saji kuat. bulan nu kikir. 2 sangar, Naon deui euy? 3 can kawin, 4 boga surat kalakuan baik. Syaratna hiji kudu kuat. Urang pisan oyat codet. 2 kudu sangar. Urang pisan yeuh, urang pisan. Katiluna teh can kawin. Puguh can kawin soyat mah teu payu wae euy teu jiga si Renadi. Aduh. 4 kudu boga surat kelakuan baik. Kumahanya euy. Aduh bingung kan urang preman maknya bager. Meta bantuan we tahu ke si RT. Meta bantuan langsung gila. Aman oge ya kebon carita nama si Obed Kokod kabut dina penjara. Ieu teh bisi maling deui ka kebon urang tapi ieu teh alhamdulillah nate itu Parete. aya naon nyat Pan urang teh bieu teh ngadengkeun radio tina HP. Tah aya lowongan gawe, gajina teh 20 juta sabulan tah. lumayan Ieu nu matak bingung teh. Urang kudu boga surat kelakuan baik. Pan urang teh preman. Kumaha ieu teh teu ngarti. bari tinggal ka polisi eta mah uruskeun ku polisi engke teh Nying polisi narajis teuing pan aing preman, kumaha mun aing ditewak. mah terus Kumaha salsin tuh? bager manehna Kumaha cara bager. nya jadi superhero seperti kitu tah Jadi pahlawan gitu. heueuh pahlawan Kumaha nya euy? nya eta mah kumaha maneh we Nolongan batur gitu, gitu. heueuh Itu nya. Nya heeh Oke, oke kalem namun menang duitna kadek ka urang lah gampang ke. Ayalah saparapatna lah. Yuh lah. yuk Kumaha nya euy bingung pisan. Dulungan saha? Mun ditulungan ku urang nu aya gelin hayangeun don kabur kadon sieuneun. Pan aing preman. Nya nyamar wae tawa. Nyamar lah. Balik lah we ka markas mawa peralatan, guys. Mungkin naonnya si saya teh bisa dikenal ku batur. Sarung pas pisan. Terus lah cukup sarung mah. Oh iya. Topeng. Cina loterian pas. Mantap euy. Mantap ya mah. Lah ini tah. Garot ibu, ayeuna bagian ngaripin naon kadang gedang. yo atuh dong kira Wah, sok bet keluarkeun HP na anyar deui. oh atuh soal Sultan. Sultan Robert. 1 2 3 Hai penonton, balik deui jeung urang Ira. Bro Robert, Aceng seperti biasana di episode ayeuna urang barangasan langsung ti alam ayeuna urang ngadahar daun gedang tina tangkalna. Wah, penasaran. mari kita coba esok setik we bisi teu ngeunah kitu Robert mah geus biasa ya jukut pan. panutannya kumaha ya gawat ditutup pala atunya dadah
Gak ada lah, Bet. Allah. Si bener makanya. Allah. Preman. Kumaha tolong. Tolong. Jumai, kebok ini bakal balas suruh bener mah. Tolong. Wes. Tolong. Napas sebentar. Wah, ayahnya. Target pertama jangan menangkan suatu kebaikan kelakuan baik. Lah, berubah lain mah. Hadiah lah. Tolong, Robert. Tolong. Super Oyat datang. Saya tanya. Urang Super Oyat datang rek dulungan sakabe warga legok nini rek mantuan nu kasusan sakabe warga legok nini. Cager. Oh iya nya. Oh tamu gitu gini. Robert, tolong. Super Oyat. Dia koyat tulungan. Tulungan. Wah, pantesan loba kitu. Bet. Cager. Alhamdulillah. Hatur nuhun. Cap sami-sami. Tos dulu. Kamana tuh orang teh itu kurusukan. Katanan keur neangan gosip. Oh, lupa deui. Hayu atuh. Ya si kotor. Mana. Ih, geuning abi ge sarua nincak. Aduh, kumaha ieu teh? Makaning abi teh itu anyar. Apa teu? Hargana gena 5,5 juta ieu teh merek Jara. Komo ieu mah namanya nyuci ieu teh kamari. Lebar capek. Mau sabun beak. Urang minta tolong we atuh. Kasaha atuh? Kasahanya. Lah, urang gogorokan we sugaren ngadeni. Aduh. Tolong. Tah, aya dia target kedua euy. Bantuan wajib. Kunaon ieu teh oce-oce? Kunaon oce-oce? Duh, ieu teh pugu nincak tai. Hayam ieu teh. Aing geuleuh tong ha. Ieu teh makaning sepatu anyar. Ieu teh bersih Sok tuh dia sok. Dia. Kocok ya. Mana tuh dia teh mana ieu teh? Geuleuh. Geus. Sani ari abi gitu. Wah, aing ngomong geuleuh bau. Bleh. Mana sok dia. Tuh macet lagu cepat selana. Nih. Enggeus sih teh enggeus. Siap sami-sami. Meni idaman pisan. Kurang Super Oyat. Oh, Super Oyat. Gosip. Wah, urang ini telat tuh. Siap. Saya etanya. Ih, meni idaman pisan. Kurang gosipkeun nya. Hayu atuh urang teh. Budak teh kalau sok ulin we. Kalau capek gunakan kulit. Aduh. Alah, tolong. Alah, bisa lempang. Aduh. Tolong. Sawe nu aya di dieu tulungan. Aduh, nyeri. Alah. Tolong. Aduh, nyeri cangkeng. Alah. Duh. Mana deui ieu teh ya? Deui. Tuh, kita tulung. Super Oyat siap. Super Oyat datang. Bantuan sakabeh warga legok nini. Bah, kunan bah. Iya nyeri cangkeng. Aduh, tolong. Alah. Siap ku Super Oyat dibantu. Saha maneh? Urang Super Oyat, tukang mantuan sakabeh warga legok nini. Dia tuh tulungan. Alah, nyeri. Oke, ku Super Oyat dibantu. Alah. Nangtung bah. Aduh. Nangtung. Ini kemarin dia. Wah, gua insya Allah langsung cager. Dia kan set. Alah. Wah, di sebelah di. Aduh. Ini henteu bah.
lumayan aing mah. Neun. Lumayan emang. Super Oyat pulang, Gini, oke. gini. Oke. Siap. Terima kasih Super Oyat. Aina mereka lanjutkan deh ngakutan suluh. Alah, ini gini tuh bisa diusikeun. Ah, itu bisa usik. Aduh, itu bisa usik ginian. Super Oyat, hei, iya kumaha? Ah, kali-kali haji di refreshing ningalian situ, bosan di imah wae mah. Sugan we mangihan harta karun. Wih, bener doa anu geus haji mah sok bari dikabulkeun. Wah, cokot ah. Wah, aya buaya geuningan. Cokot ulah. Cokot ulah. Cokot ulah. Ah, cokot teh. Ah, simpa ke cang. Ah, minta tolong lah. Tolong. 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 Tolongan. Tolong. 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 Super Oyat datang. Tolong. Rek bantuan sakabeh warga legok ini. Tolong. Tolong. Kunaon mana Haji? Tolong. Itu tuh aya harta karun. Naon? Tapi sini santok buaya. Penyokot genjung. Naon? Aya buaya. Lah sedih ku bayar sieun mah ku Gusti Allah. Itu udah lebar aya harta karunan. Dia mana lah buaya ting. Buaya wae. Oh, iya buaya teman ya Nansia. Super Oyat menang. Ngaban buaya mah cetek teuing. Mana harta karun Haji? Jagoan euy maneh. Pogo terus Super Oyat ngaranna ge. Sa. Luki harta karun? Heeh. Duit 200 perak? Heeh. Nyawa aing korbana? Baen. Nu penting Oh, mah pisan. duit. Sama duit teh mah tak jadi beunghar. Udah teu kieu teuing teuing mah 200 perak atuh Eh. nyawa taruhana. Haji Julani beunghar teh naon? Ku duit. Can apaleun Haji Julani anu pang beunghar asal gok nini. Harap lah aing balik, belum mau balik maneh. Moal ah ke refreshing. Kop tadi lag buaya tah. Kiridit. Pak RT pada iraha mah RT. Ayeuna we geus sabaradi. Tinggal 1 juta deui. Atuh diskon heula. Lah sok atuh 25.000 heula lah harus rek balanya ke Garut ya. Lah ya 20. Nah, ada 5.000 deui mana tuh? Isukan di we. Lamun isukan di mah jadi 50.000 daek. Kumahanya buru kumaha carana we kudu ayeuna 5.000 kan 20 na deui. Untuk minjem heula ka saha tuh. Tuh, Pak RT kebenaran pisan. Lah buru 5.000 deui atuh. Budak. Beraku aya Pak RT, kalau nu bingung gitu. Ieu 5.000 deui kasih ieu. Buru atuh mana rek bantuan naon? Iya atuh iya. Super Oyat membantu seluruh rakyat Legok Mini. Alah buru tong babacot. Ah kagok 2.000 we cokot dah. Oh, jig. Awas rek rusuh balanya ke Garut ya. Pak RT, hari masalah ke urang dapur mana? Saya terkenal ka urang. Tekana itu. Urang Oyat. Ning si Oyat. Ayeuna masalah urang teh kumaha ieu teh? Ah gampang mana geus kieu mah gampang tinggal urang ka kantor polisi. Bener. Heeh bener. Atuh isukan papanggih di mana? Di mana ke? Orang di markas di toko. Di situ. Ke Orang urang itu mana? ini yuk siap nun. Sampai sini. Tah ayeuna mah geus meunang surat kelakuan baik ya. Coba dengikeun deui ieu na. Iklanna bisi geus eueuh kategori. PT Alim Rugi Indonesia muka lowongan. Sakali deui PT Alim Rugi Indonesia muka lowongan. Kasadaya warga Legok Nini anu butuh penghasilan, hoyong ningkat derajat dina ekonomi, mangga ngalamar wae langsung ka PT Alim Rugi Indonesia. Gaji sabulanna nyaeta 20 juta. Wow. Syarat-syaratna nyaeta hiji kudu kuat, 2 sangar, 3 can kawin, Urang pisan. 4 boga surat kalakuan baik. Kelakuan baik. Tuluy. Posisi anu dibutuhkeun nyaeta jadi polisi tidur. Dah naon jadi polisi tidur?
Ayo sulit pisan.